Ay bibi tadi geus balanja di mana di? Nyeti mall atuh. Haru dong bi ai balanja ti moal anjir. Badoit ya. Heuh, mumpung boga duit. Benar. Benar bi. Nikmati kehidupan teh bener teu mengpenghirup lain naon. Guys ya. Da awewe mah ngan tilu guys. Karesepna teh. Kahiji ngemil, kadua ngemol, katilu weh. Nanti poho deui. Ngemplud. Tah eta. Nya, bener teu? Tetag ning apal ah. Atuh si Brad ya guys ya. Apal wae atuh bi urang mah. Yang lain aneh teh lamun tos balanja geuning ngalur marenta setruk. Padahal di rumah sakit oge nu geuring setruk hayang cager. Anger ngeserempak deui wae bi aing. Ampun teh. Bi, lain stroke teu damang, lain. Stroke maksudna teh stroke eta daftar anu balanya manehnana naon wae nu dibalanyakeun. Engke menta di print. Ya. Lain nu teu damang. Lain. Beda deui bi. Aya wae cang cimen. Anjir, saroceng kemana wae anu ceng? Biasa, Brad. Alhamdulillah dinya cager, Brad. Sehat, Brad. Pangesto. Lain euy lawas ge papanggijeng di dinya mah, Brad. Katepon seger bae, Brad. Atuh nya guys nya. Si Brad mah ya, kakak sepana moal laas kahujanan. Ya. Moal umut kalinuan. Pokona mah. Kasep always pokona mah. Ya guys ya. Asep mah. Kan aing sok rada curiga. Kasep kieu saraceng. Kedeung deui ge gara guys ya. Manawi Brad. Gerasa. Lain kitu, Brad. Ieu mah Manawi, Brad. Jo, cek aing ge anjing saraceng mah. Nu masalah aing. Kapan urang teh ka dieu teh, Brad? Kemarin teh keur harese ka cida, Brad. Usaha teh, Brad. Terus Kapan cenah cek ustad teh mah, Brad gini. Harta teh titipan, Brad. Manawi jeung Manawi dititipkeunana ka si Brad. Aceng keur butuh ka cida rek dicokot eta titipan, Brad. please ceng, kita gitu konsepna ceng. Lajan titipan oke. Kita gitu, kita lain Brad. Ayeuna nya berita pinuh ku berita na gubernurnya KDM dengan Brad. oh nyaho atuh. Bejana program-program na teh ayeuna ngagebrak we nya terbaik cenah sa Indonesia gubernur Jawa Barat. Kan bapak aing ya guys ya. Bapak Kosim oge. Anjir, kan siapa anak terenya guys. Ayeuna kerame ya, mana nyawa teu beritana. Anu eta geuningan anu penutupan tambang ilegal. Tah, penutupan tambang ilegal teh eta teh ayeuna teh anjir kabehnana keur disisir. Nya dipariksa legal atau henteu. Lamun misalkan nu ilegal ditutup anjir. Masalahna eta ngaruksak kana alam. Merusak lingkungan anjir. Tapi anu ku Kosim teu habis pikir mah Brad nya eta jelema bararodo-bodo teuing cek Kosim mah Bodoh kumaha itu? Ayeuna ngagali nya nu garan gunung neangan tambang teu pira atuh. Mun Kosim mah butuh tambang meuli di pasar pan loba. Please kos. Yeuh cek aing mah nya saduju keneh si ieu nya dibeungkeut anjing tayu tah beheungna ku tambang anjing. Ngacaprak deui wae anjing si Kosim ieu. Yeuh kos. Tambang ilegal teh eta teh penggalian tambang ilegal teh maksudna lain neangan tambang sia teh. Sarboah. Kesal aing mah da. Neangan intan berlian emas, batu mutiara. Mutiara mah di lautnya guys nya. Nu kitu we lah pokona mah anu berharga we pokona mah. Imane na tambang. Aya wae tambang dadung ye. Lain aya di dinya apal mah sapi kuning nih. Nah, jual nanyakeun kana sapi mending nah maksud
Tuh geuningan domba nya pan pejit teh geuningannya para ranjangnya. Terus mah Lain aya eta pejit tongo kumaha nya rupana. tina muning sapi kana pejit tongo kumaha. Nya penasaran hayang nanyakeun atuh. Ya maksudna rek kumaha kana tongo sagala ieu teh. Kumaha itu? Nya eta tongo. Eta pejit teh jiga kumaha di jerona teh. Nya duka atuh CS nah nanyakeun ka urang mana urang dokter hewan gitu. Dokter hewan can boga apaleun tongo mah datara di nanaon atuh datengeuna. Nya pan pedah we eta rurupaan. Kirah jiga profesor. Berarti kan segalanya ho. Kayak gitu mah. Belum tentu CS masih sirah botak ge oge buat botak lain karena profesor atuh setiap nu botak jadi profesor atuh. Teh mah. Di mana nya? Lain karunya nya tanya nanti lamun tongo usus buntu. Aya merek kieu aja lah. Nah, kan usus buntu sagala. Lamun tongo usus buntu rek kumaha di dinya rek kumaha. Nah, iluan teh jeung tongo sagala usus buntu sagala. Watir lain naon watir anjir sanu rek ngapedelna geura sok. Dokter eueuh anjir. Mama gitu apa aku mau dokter meureunna. Cik atuh CS pertanyaan tim sejen we ulah kana tongo dari ribuh atuh ribuh. Ribuh rieut kan sira urang lagi. Kana tongo sagala dinya mah tuh. Oh, Di Indonesia jadi gitu eueuh. coba sih. Lain eta orai watirnya. Kumaha deui urang? Lempangna ku beuteung. Kabayang meureun dadas beuteungna mah. Geus biasa eta mah CS orai mah di mana mana ku beuteung ngalieur belut sarua ku beuteung. Baladna eta teh. Nya tapi kan watir atuh ama boga perasaan henteu. Naon dulu lain perasaan sagana ieu mah mikiran orai ku beuteung leumpangkeun we antep bekayang lidang geus ngeunaheun anehna mah ku beuteung biasa tuh. Aing serba salah aing ngobrol jeung guru mah. Nah urusan aing ribuh teuing kana. Lain eta nanti orai jigana sirikeunnya kati tingginya. Kayak gitu. Atuh anjir orai mah panjang sok. Aya tinggi. Alorna ku beuteung. Aya tinggi. Pendek. Loba. Sok sukuna cek urang mah mentanya orai eta kati tinggi. Ya model kieu. CS irah ngagicelekna dinya irah ngagicelek. Eta ngageser eta ngageser dinya teh. Da teu kieu biasana kitu nya teh. Kumaha eta? Ya padahal mah mentanya eta nya Bener. tinggi. Orai. Emang bisa ngomong ti tinggi. Nah jadi ngawur kieu. Ini mah Moal ngartieun beureunan nya. Bahasana ge orai beureunan. Ya. Eta teh tinggi emang kaki 1000 cenah. Emang geus pernah dihitung eta. Omang geus pernah ngitung can. Ti tinggi. Cenah disebutna teh kaki 1000. Mamang geus pernah ngitung can. atuh non urusanana mah madode jeung titi jeung hitung suku sagala capek-capek naon. Emang aya nu urusan mun dihitung. Astagfirullah. Nya hayangnya kowe atuh mah anjir men serba salah. Lain, ieu mah pertanyaan. Atuh beki buru sih urang teh berbukti atuh. Bora mikir nu kitu hutangnya can dibayar urang. Nah, mikiran teh tinggi sagala suku. Lain didinya ditinggali-tingali anjir siga hileud orok sih. Tuh. Ada segala. Dinya kudu heldan ku aing. Da ge heldan. Dokter teh double cedok. Goblok. Kunaon dino? Heuh pan dieu teh nok teh ka dokter Terus? erek berobat. Hari ieu kalaka dibere resep lain dibere obat. Ya terus masalahna naon nok? Apana age apa sorangan nok teh teu bisa masak. Kalaka ieu kalaka dibere resep. Nih. Ieu tah cek aing ge. Ieu. Adi aing ulin wae di kamar ieu jeung biebah da rempag anjir. Kabawakeun ampun teuing nok ieu. Ieu teh resep lain resep ajang masak seteh. Ieu teh resep ajang nebus ubar. Bawa ieu ka apotek cokot ubarna tebus. Jik, tebus. Nah, make jeung kudu ditebus sagala da teu budak gade nok mah. Naon jadi kana guda gade atuh? Pan biasana kudu ditebus sagala da teu ngagadekeun nok mah. Astagfirullahaladzim. Boa ebah. Henteu maksudna gade henteu.
nebus ubar ka itu anjir bikin duitna cokot ubarna lain masalah digadekeun eta astagfirullahaladzim ieu adi aing ruksak deui wae ieu ulin jeung biebah aing mah